Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad dongeng Ki Agus Jago di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeung kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita siluman leuweung peteng. Ayeuna bagian anu ka 30 genep nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Asep Gun ti Palihan Bandung Majalaya. Kangge Kang Asep Gun ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kapingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel dongeng Ki Agus Jago ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subrek kantun subrek heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui kasih mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna lainna naon mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng siluman leuweung peteng bagian anu ka 30 genepna. Kumaha salajengna sor cikopina, betot simutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak tungdung tes. Hei manusia, nasaha ngaran sia? Naon maksudna sia bangna jauh-jauh di jugjug anggang-anggang di teang datang ke negara ngaing ha? Make jeung sagala rupa di ruksak. Sok gera jawab pandanya tinggaing sia manusia. Ceuk Patih Gili Bajra langsung poporongos ka Wirayuda. Wirayuda nepi ka ngarasa kaget sabab bieu teh manehna keur anteng ngalamun barang red kasampak aya 2 jiri makhluk anu pikasieun. Tapi ari kasih garong mah Wirayuda teh apaleun keneh da pernah patelak. Geningan sia datang deui garong. Nah atuh tadi kalah mabur ada aya kawani keneh mah. Ari batur sia anu duaan deui kamarana garong. Terus ari sia saha datang-datang perongos-perongos ka aing. Cek Wirayuda ditungtungan kunanya bari melong ka Ki Patih. Walah, kurang ngajar sia. Wani sua sia ka ngaing. Ngaing teh sanajan goreng badut ki oge pangti deuleu. Camplag teuing sia ka ngaing. Taya kasopanan ka Patih wari nyebut sia deuleu jurig. Oh, anjeun teh Patih.
Oh atuh ingat aya nama anjeun teh lamun teu salah mah nu katelah Patih Gili Bajranya. Ceuk Wirayuda asa ingat deui beja ti budak angon tadi teh anu ngabejakeun ngaran Patih di eta karajaan teh nyatana Patih Gili Bajra. Lamun geus jauh yen ngaing teh Patih nah atuh sia kelah ngajedog wae gancang nyembah heula hayo nyembah ka ngaing lain molohop wae di legolobog nyembah. Iye nah make jeung kudu nyembah sagala dan ajan kasebutna sia Patih oge sidik lain Patih bangsa aing sia mah lamun aing rahayat sia kakara aing oge kudu nyembah sangeunahna pisan eta nyembah ka batur sejurig bangsat sia nyalungtang di leuleyan ku ngaing teh gorong maju deuleu ringkus ieu mangkluk songong teh gorong maju. Ceuk Ki Patih marentah ka si Gorong sangkan maju ngayonan Wirayuda. Batan daek maju mah harita si Gorong kalah undur-unduran. Geus puguh apanan manehna jeung si Sogot katut si Tongo mah geus teu mampu pikeun ngayonan Wirayuda. Mata kelaporan ka Prabu Gili Wesi oge rumasa geus kateter. Tapi kiwari ku Patih Gili Bajra ngadon titah maju deui sarua keneh bohong. Nenjo si Gorong kalah undur-unduran Ki Patih leuwih ambek. Ngai nakuna naon ilaing kalah undur-unduran gorong ayo maju pira aku nyeng harupan manusia sasiki wae kuduaan jeung ngaing sok sia maju gorong. Ki Patih terus sesentak ka si Gorong. Ari si Gorong diparentah maju kitu teh lain ngagugu kalah terus wae mundur anu akhirna berengbeng we si Gorong lumpat meniti sirikna notog-notogeun maneh belaan tunggul dilarut catang dirumpah puguh saeutik ge manehna geus teu untupan deui ari kudu ngayonan Wirayuda mah. Si goblok dititah maju ke lamang bret dasar jurig kecing awas yang ke kungaing dilaporkan ka Gusti Raja sia jurig. Cek Patih Gili Bajra jadi ambak mireungeuh si Gorong anu mabur ninggalkeun manehna teh. Geus puguh tadi oge basa tiluan jeung baturna karabur jurig eta mah euy. Kalau hayo we ditah maju deui maneh mah nyambatan daekeun kalah mangpret we jadina dasar belegug. Sok ayeuna mah ulah loba dongeng lah lamun rek ngajak kelut maju sia jeung aing hayo. Ceuk Wirayuda nangtang ka Patih Gili Bajra. Manusia zongong rasakeun ieu bakarang busaka ngaing deuleu. Hiya Barang jeung nyarita kitu Patih Gili Bajra langsung mesat pakarang tina cangkeng. Hiji pakarang aneh anu rupana hideung semu karahaan. Pangna disebut aneh ari sabab henteu lumrah jeung pakarang sejen. Disebut keris da lain, disebut bedog atawa gobang oge lain. Bentukna eta pakarang panjang leuwih ti 1 meter. Kurang leuwihna bentukna teh jiga pecut tapi heuras jaba seukeut deui. Tengjo kusia baruza zongong ngaram jada. Ieu naon dina kokot gaing tenjo. Nyawa uing mah teu nyaho make jeung nanyakeun ka uing sagala rupa sia. Suga anu kitu patut teh naon ngaranna teu apal. Aing mah karek nenjo. Aya pakarang jiga kitu. Disebut keris da teu jiga keris, disebut arit da lain, disebut pecut oge teu jiga. Naon atuh ngaranna anu kitu? Patih, sok bejaan naon ngaranna? Ceuk Wirayuda nyarita kituna teh teu nembongkeun sikap anu ruas atawa sieun. Lempeng we jiga anu tarang ngarasaan, jiga anu teu ngarasaan. Dasar manusia belegug siap.
piraku kana pangarang aing anu geus daya duana di alam dunia ieu kahebatanana nepi katanya balagug sia mah ye lamun sia hayang nyao ieu pakarang teh pusaka turunan warisan karuhun ngaing deuleu katelana pecut mustika peteng ngerti ilai Ceuk Kipati. Tapi geningan heueuh nurutkeun pangakuan nama pecut anu kitu teh. Ah, henteu ngarti uing mah. Barina oge da teu hayang ngarti deui. Sok-sok we lah geragunakeun lah. Montong hayo we caramah rek gelut mah. Pokona rek naon wae eta ngaran pusaka sia keur aing mah teh hayang nyao titik pokona mah segede bujur munding. Ceuk Wirayuda nandaskeun. Setan ngelonyeng sia gaing kunyuk awas tabung ya Barang jeung ngagorowo kitu harita keneh Kipati Gili Bajra nyabetkeun pakarangna rek ngarah kana cangkeng Wirayuda. Tapi hiung eta pakarang nalika disabetkeun ngahiung sorana aweuhan nyebutkeun awas kana beuheung tapi arung diincerna cangkeng. Untung Wirayuda teu gampang katipu ku taktik licik anu digunakeun ku lawan. Dina gerak anu cepet awakna ngajaul ka luhur nyingkahan sabetan pakarangna Kipati Gili Bajra. Sat culung. Tapi barang awak Wirayuda keur aya di luhur kareret pakarang Pati Gili Bajra jadi nyewuk ka luhur. Atuh puguh we lain deui ngajenghokna pikeun Wirayuda. Sabab saeutik oge teu nyangka lamun lawanna bisa sakolepat ngababadkeun arah sabetanana. Pakarang Kipati anu katelah pecut mustika peteng teh bet jiga nu aya mataan terus ngudag nyawuk korek ngarogok kana hulu angeunna. Dina kaayaan seperti kitu Wirayuda nyoba nahan pakarang lawan ku cara ngabebadkeun bedogna. hiung terang celeng Bedog Wirayuda nepi ka ngacleng tina panyakalna. Samehna eta bedog nepi ka potong jadi dua. Sedangkan ari pecut mustika peteng pakarang Kipati geus nyampeuk rek nobros kana beuteungna. Wirayuda teu boga deui cara harita badana digenjotkeun leuwih ka luhur ku cara ngalipat gandakeun elmu pangenteng badana. Antukna pakarang Kipati teh jadi nobros tempat kosong. Sabab awak Wirayuda kaburu ngajaul sabaraha kali leuwih luhur batan tadi. Setan sia kala ngajak kucing sumput jeung gaing salega-lega na dihandap kala aceleng-acelengan ka luhur. Turun sia kunyuk turun banggarwara Ceuk Kipati bari tangga. Tapi badan Wirayuda harita geus teu katempo di luhur. Da memang lain ngapung. Tadi oge ngan sajorelat awak Wirayuda geus nincak deui kana lemah. Ah, loba ngocoblak si Mapati juri goreng patut. Jadi weh bedog aing potong. Kudu tanggung jawab sia. Hayo maju deui. Giliran pakarang jurig sia ye rek dipiteskeun ku aing sia. Ceuk Wirayuda ngarasa ambek sabab bedog hiji-hijina anu dijadikeun pakarang ku manehna ayeuna geus moal bisa digunakeun deui. Alah paling oge nyawang sia anu rek dipiteskeun ku ngaing mah deuleu haram jada. Gagabah make jeung rek metongkeun kana pakarang warisan bubuyut ngaing sagala sia juri. Kakarak ngadenge aing mah aya nyawa bisa dipiteskeun sagala. Teu ngeunaheun kadengena oge sia juri goreng patut. Juri goreng kaul hulu. Wah sia nya kumaha ngaing we deuleu ngabacot mah. Sungut-sungut ngaing deuleu. Nu penting mah kaharti we ku sia. Lamun can kehati berarti sia mah manusia bodoh anu kurang hafal kana pembendaraan kata deuleu juri.
dibenerkan kalah beuki ngacapruk sia mah geuning pati abong juri genderuwo tengah akan bagus sakola sia sia rua sia oge ngajabruk deuleu babay ye atuh ari ngahayang rasakeun kumaha sia na nyawa sia dipiteskeun ku si pecut mustika petang madeuleu rasakeun sia hiat siang siat sajoreran pakarang Kipati geus ngahiung deui nyemprung rek ngarah kana sirah Wirayuda setlap Wirayuda ngalelepkeun sirahna nyingkahan sabetan pakarang lawan bareng jeung kitu harita peurupna ngadius bangbaraan rek nyodok kana kakampolongan Kipati tau cabron nanggal pisan tenggelan Wirayuda teh gebeg tapi pikeun Wirayuda pohara ngaranjung kagetna sabab tetela awak patih teh ngadadak jadi teas alabatan cadas waduk alabatan batu malahan kalah pereupna sorangan anu karasa komper tur sing sireumeuun Kipati gentak malikeun deui pakarangna anu tadi teu keuna kana sasaran ayeuna mah nu diarahna teh tonggong Wirayuda anu kabeneran posisina keur nonggongan ka manehna dina hate Kipati geus ujub sabetan pakarangna sakali ieu mah geus pasti moal misreuk pasti bakal keuna kana sasaran tapi palebah dieu Wirayuda anu geus kaasah rasa jeung kacepetan gerakna sanajan manehna keur nukangan pakarang lawan Wirayuda bisa ngarasakeun aya hiukna angin anu ngancam ka dirina kalawan teu ngalobakeun deui mikir blung Wirayuda ngabebeutkeun maneh ka handap kurentel saterusna ngakurentel ngajauhan lawana atuh balukarna pakarang pecut mustika petengna Patih Gili Bajra jadi milepas nyemprung nu akhirna kalah keuna kana tangkal nu tadi aya hareupeun Wirayuda cerep dorok-dok eta tangkal kai langsung ngadorok-dok runtuh teu beda jeung meunang ngahaja dituar kayan harita jadi ngaguruh teu puguh dengekeunana loba para rahayat genderuwo anu pating koceh bari rabeng lalumpatan sarieun kabarerang ku tangkal anu kababad ku karong kahana pecut mustika peteng pakarang pusaka andalan anak Kipati Gili Bajra sakumaha anu geus dicaritakeun samemehna yen sacara di alam siluman atawa di alam Prabu Gili Wesima eta tetangkalan anu rajeg teh nyaeta mangrupakeun benteng-benteng jeung wangunan-wangunan tempatna para rahayat kerajaan Leuweung Peteng harita Kipati jadi molotot ruas sabalukar tina karohakaan pakarang pecut mustika peteng teh ngajadikeun salah sahiji wangunan rahayatna hancur nepi ka amburadul kurang ngajar ngadorakakeun sia mah ka ngaing teh deuleu manusia linglung ngaing jadi ngaruksak ngimah rakyat ngaing deuleu juri cek Kipati bari mencerong kana tangkal anu runtuh sararea oge nyaho nu kitu mah tangkal kai deuleu lain imah ngaco sia mah dasar Patih juri genderuwo goreng kaulu-ulu belagugah cek Wirayuda nambalang ka Kipati sabenerna manehna oge nyaho yen anu tadi runtuh teh mangrupakeun imah atawa wangunan rahayat siluman nu aya di leuweung eta dasar manusia belagug tegableg tatanyawan deuleu sia mah wayana sia kudu tanggung jawab sia aing moal nyerak sia secara hirup-hirup tapi rek dipencit kuriling engke urus sia bakal disetorkeun ka raja ngaing nu saterusna rek dipajangkeun di tengah-tengah alun-alun kerajaan satuluyna urus sia bakal diruang dijadikan tumbal kerajaan ngaing sia deuleu juri cek Patih Gili Bajra geus teu bisa ngabendung deui amarahna
Nyaritana di barung jeung Teteh Jerag bari tunjuk kana beungeut Wirayuda. Nyamontong kalah kaloba wacana sia pati gede sungut. Juga pajabat wae ari ngomong teh sia mah. Rek anu bakal kitu bakal kieu. Ari buktina mah eueuh sia deuleu. Basos kecan kebagian aing. Hayo maju deui sia. Lain habon we ngocoblak. Gandeng aing ngaringin oge. Geus bararosan lah rahayat mangadengin oge ngarukur janji we jeung janji. Nu aya mah melak jatina sumur, rakyat malarat pejabat subur. Saderka 1000 liter naik sado dicepretan. Merdeka tambah modern rakyat bodoh awut-awutan. Lieur ah, loba nyarita lah, omon-omon lah. Dasar manusia beleguk sia mah. Nah hari sia ngomong lawan dulu goblok ternyambung pisan. Kalah los-losan nyaritakeun ka pejabat sagarupa bansos disebut. Eueuh hartina dulu kehet rek gogorokan nepi ka sapat genggerong oge. Moal matak didarengi sia teh. Ayo sia tuluykeun deui tarung. Meh buru-buru rengse deuleu. Sebab ngaing geus lila teuing ngajedog di dieu. Loba keneh urusan lain dengan ukur nguruskeun sia wungkul sia juring. Anu satuluyna ger wae. Harita duarana tarung patutunggalan, silih teungeul, silih tajong, silih babuk, silih peupeuh. Silih arah kalemahan lawan masing-masing. Pakarang patih gili bajra nu katelah pecut mesti ka peteng. Harita terus dibubat babit ngarah kana sakujur badan Wirayuda. Tapi sakale oge can aya nu menerankeuna kana sasaran. Harita Wirayuda terus cungcat cingcat nyingkahan serangan demi serangan, sabetan demi sabetan pakarang lawan. Bari terus ngayakeun serangan balik ka Kipati. Kipati oge memang teu bisa disajajarkeun pangartina jeung pangabisa si Gorong Katut si Sogot oge si Tongo. Mataku Prabu Giliwesi diangkat pati oge. Tangtuna ilmu kadijayaanana geus kawilang aya di saluhureun punggawa-punggawa sejena. Tapi antukna Kipati ngarasa bosan tur aral ngalawanan Wirayuda anu hese diragap awakna. Gerakan Wirayuda estu hese dituturkeunana ku gerakan panarajang manehna. Sanajan bari jeung lemor teu moal pakarang, tapi Wirayuda tetep hese diperuhkeunana. Lila kalilaan mah Kipati katempo ngeureunkeun panarajangna. Cen ngadon ngajanteng. Ambekanana katempo ngahegak awahing ku ngarasa capek, pabaur jeung ambek anu liwat saking. Teu nyaritana naon. Malah pecut pusakana oge ayeuna mah disesepkeun deui kana sarangkana anu ngagaplok dina cangkeng kencana. Reup kadua panonna dipeureumkeun. Katara bibirna anu kadeplik jiga kandal tur pikageulaeun teh gegere nyeman. Teuing keur mapatkeun ajianna naon. Da teu kadenge ku Wirayuda oge. Dua suku Kipati dirapatkeun, dua dampaleungeunna oge sarua dirapatkeun. Terus disuhun dina luhureun sirahna. Wirayuda surti. Harita nu jadi lawana keur ngawejang atawa mapatkeun ajian andalanana. Sabab karasa kumehna oge hawa di sakuling bungking eta tempat jadi ngadadak nyongkap panas jiga anu diriung ku seuneudurukan. Ieu juri pasti keur ngawatek ajian anu bisa nimbulkeun hawa panas. Lamun aing teu bisa ngayonanana, bisa-bisa awak aing nu bakal tutung kaduruk ku hawa panasna eta ajian. Aing inget aing kungsi dibere amalan anu disebut Aji Banyu Sewu anu watakna bisa ngaluarkeun hawa tiis. Mudah-mudahan di ajian Banyu Sewu bisa ngaleumpeuhkeun hawa panasna ajian eta juri. Heueuh, hayang nyaho rek digunakeun ayeuna ku aing eta ajian. Kereun teh sate Wirayuda. Kitu teh bari gek diuk terus sila.
dua dampal suku dirapatkeun ngawangun sila anu ngajemprak, sedangkan kadua dampal leungeunna dirapatkeun hareupeun dada ngawangun nyembah. Lumayan lila Wirayuda ngalakukeun kitu nate. Nya kitu deui Pati Gili Bajra lila ngawatak ajianana. Maranehna ayeuna geus teu ngagunakeun deui tanaga kasar dina ngadu jajaten teh. Tapi masing-masing geus metakeun ilmu sacara gaib atawa ilmu batin. Harita katempo beungeut Ki Patih jiga nu keur ti beberege nahan serangan. Awakna ngadeg-deg jiga anu kabulusan, katempo ngageleter. Bibirna katara renyuan ngageter nahan serangan lawan. Sedangkeun ari Wirayuda mahena oge sarua keur ningkatkeun aji banyu sewuna pikeun nadah ajian panas anu diserangkeun ku Patih. Dina kaayaan keur kitu cilegodog Ki Patih ngajilegedeg nangtung. Belesat. Sacara teu disangka ku Wirayuda. Haita Ki Patih ngirimkeun tenggelan sacara jarak jauh. Tina kadua dampal leungeunna pating belesat buntelan-buntelan seuneu anu rek ngahuru kana sakujur awak Wirayuda. Wirayuda anu teu nyangka bakal narima serangan saperti kitu, gentak manehna oge ngadorongkeun dua dampal leungeunna. Nadah buludan-buludan seuneu ciciptaanna Ki Patih Gili Bajra. Hus duar juluger ger. Kadenge harita aya sora nu pating jeleger pating jelegur. Nu tayalian balukar tina bantrokna dua kekuatan antara ajian banyu sewu anu diadu jeung buludan-buludan seuneu Ki Patih Gili Bajra. Sapada harita eta buludan seuneu teh jadi buyar mancawura anu akhirna ngiles teuing ka mana. Ki Patih katempo awakna rada ngacarigjeg ka tukang. Matana hurung lir ruhak durukan molotot ka Wirayuda. Nyata kening sia teh lain manusia samane budak. Ngajian tepak geni tutungkuzan ti karun ngaing nepi ka teu mempan ngahuru kana ngawak sia. Serta bisa diayunan ku pangandiwasa ilmu sia. Tapi ngaing anu nalah Patih Gili Bajra selaku papatih kerajaan Leuweung Peteng, ngaing muarek mundur zaziku mual ngejat satunjang beas deuleu. Paribasana nepi ka pae tutumpuran ngaing muarek mundur zaziku ngejat satunjang beas. Ai apan geus nya nyebut eta. Geus nya bieu ngomong kitu mah. Heulah pokona nepi ka pae ngabale bangke kajen edan leleuweungan ngaing moal ngajepat di pakalangan sia jurig. Nah ngomong naon sia teh Patih? Nepi ka teu puguh alang ujur na kitu sia bahasa teh. Menggeus motong loba ngabacot wae. Sok-sok we maju deui ari boga kawani jeung aya karep ngalawan keneh maka aing sok. Bisi aya ilmu anu kasumput-sumput, ajian anu kaluli kuli, pangabisa anu katunda-tunda. Hayo, ayeuna gerak katrukeun kabeh sia ka aing. Sok keluarkeun. Cek Wirayuda mau panas Ki Patih Gili Bajra. Bingsa wae sia kabur. Bisa wae sia kabur. Sia ngoge nurutan jiga ngaing. Make jeung nyebut alah ambura. Salah ngomong. Bisa wae sia kabatur. Kening sia oge nurutan jiga ngaing. Make jeung nyebutkeun ajian kaluli-luli. Pangabisa katunda-tunda sagala. Pancek sia oge pangborosan bahasa anu kitu teh deuleu sia jurig. Da lain kahayang aing eta mah deuleu, tapi kahayang anu ngadongengna sia anu ngarangna. Sok-sok maju deui sia montong ngacapruk ka madaek, maju sia.
nentang sia gaing wani wani songong dele pangrasa sia teh sia bakal bisa ngerekeun gaing ye akan atuh ngaring-ngayang buru-buru nepi ka neraka mah sia pedes antukna Kipati ngabelesat mesat dari pakarangna nyaeta pecut mustika petang nu tadi geus diasupkeun kana warangkana tapi nalika eta pecut dipesat atuh ari ujug-ujug eueuh waktos kabujeng seep wadia balad dongeng Ki Agus Jago keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana hayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.